Sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe. Kalau tidak subscribe, saya bedil bapak teman-teman. Aduh, geus beurang kieu mican aya hiji-hiji acan pasien teh. Ulun nganyuk deui. Dan naon atuh usaha abah mah euy. Ai lain kieu mah. Dari tenipu meureun moal menang duit lah da. Adi jamun kiwari mah nipu saeutik mah teu jadi nanaon mun geus lumrah ieu. Si Haji rek bangun kurang pati bisa ngomong budak teh. Meni teh bisa meromosikan acan. Ayo. Haji ya kok. Haji. Bah. Kamana wae teh ditelepon kita tadi ku uing dihimpun. Eueuh wae ieu mah Lain. Abah teh pan keur kalungan dieu teh. Da pasien eueuh, kudu nganyuk. Geus we main ML heula, kagok bit karak teh hati lu. Ieu mah ngan ML we hayo nu diuruskeun teh. Pugu duit ngesisip oge. Kewe atuh mabar jeung uing ML mah. Gampang lah. Masalah mabar mah bisa diatur. Nah iya masalah pasien. Abah yang menang pasien sehiji acan. Nah ayo udah disanyukan segala rupa kopi. Ayo pasien can menang. Abah mah itu sok rada lapar gitu karena awak kali can dipusa kali-kali acan teh. Wayahnya. Justru kita tadi abah kunaon ditelepon ku uing teu aktif-aktif. Iya piduiteun. Biasa tipuan. Calon pokoknya dua bah anu kahiji aki-aki yang nyanung deui tah pokona engke dibawalah ka dieu nya ka abah heueuh uing anu hiji deui manehna hayang usaha cenah hayang maju usahana da keur nganggur cenah ayeuna teh manehna teh sip lah hari kitu mah bawa ka dieu wayahna ku anjeun jang anggul-anggul abahnya merada menang duit tanda gede maksudna tipuan jadi omong-omong anggul-anggul bisa ngubaran segala rupa penyakit pokoknya namanya. Kalau gitu banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamana cenah jelema teh nu aek nyareatan teh jam sakieu can aya keneh katun ngajangjikeun di sekolahan di dieu teh ketemuan kamana itu jelema teh namun moal tuh karena schedule dibatalkan arek pertemuan ujung Basarnas itu Kapan itu ya? Kuangnya di tangan di kloset Om Haji teh tingkah mana? Ada tuh orang tangannya kahari pan mandi. Yuk. Oh, Om Haji. Ya paman bogel kamana wae di tangan teh kada. Tagar. Alhamdulillah. Mah ieu teh arek moal nyareatan teh sing bener mun arek mun moal. Arek Om. Bener ya? Bener. Pokona mah kieu lamun geus berhadapan jeung Mbah Bontot, hate kudu ikhlas kabeh. Kudu bersihkeun hate teh ulah aya karena arah-arah dunia menta teh nya. Pokona urang mah lillahi ta'ala lah. Nya, siap? Ya. Hayu eno lah langsung ka Mbah Bontot. Dua. Ya, kawan bontot nanti dulu. Ada bontot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Bah. Ayo. Stop Ji. Tong angkat kita ka dieu. Senang si daftar hadir lah. Jajabkeun wayahna. Pokona menghadap Mbah Bontot urang teh kudu tata krama, kudu sopan santun siap? Siap. Ayo eno urang geus sila daftar hadir. Turutan. Stop, enak mah daftar hadir lah.
Sok yang nama ngaran sangaran. Asep Kicimpring. Sepi Cimpring. Umur sabaraha umur? 17. 17 tahun. Alamat? Sidoarjo. Nah, ini sok keluhana naon keluhana? Kayak bukan orang-orang we. Yang bukan orang-orang. Nah, asalna usaha kana naon tah? Anak petani. Oh petani usaha. Benar usaha petani. Nah jadi engke ketika menghadap Mbah Bontot sok keluhan bukakeun ku urang omongkeun ka Mbah Bontot sajentre-jentrena benar? Siap. Ente sangaran Abdul Tengki, usia 10 tahun. alamat Probolinggo. keluhana naon keluhana Yang KWW. yang awewe Heeh. enak tuh buka kamu kok Teu. ente oh heeh sabar alila menjomblo 6 tahun. genep tahun lamun dina beusi nu karatannya sigana teh bener tah engke lamun geus menghadap Mbah Bontot sagala perkara unek-unek atanapi naon keluhan omongkeun sadayana ka Mbah Bontot. Insyaallah Mbah Bontot bisa membantu keluhan-keluhan Anda semua. Ya. Tah ieu untuk database engke dikirimkeun ka pusat. Mantakan kudu akurat bangsa alamat, ngaran, usia. Engke mah mun bisa mah tangkelah paneuri eta mah gampang. Ujung nomor HP, alamat Facebook. Tanya, siap? Asep Kicimpring dihitung dina keluhan, dihitung ku abdi bayarna sekitar 5 juta. Tos disiapkeun? Tos. Sok mangga. Kala orang cekelanya untuk keamanan dikarenakan banyak penipuan sekarang. Oke, siap. Terima kasih. Saatnya namanya tadi teh Abdul Tengki. Abdul Tengki dihitung-hitung dina keluhan hoyong ka laku ka awedanya dina keluhan sareng dina umur teras deui dina bebeungetan sekitar 10 juta atau disiapkeun Tos dia. oke sok mangga biasa orang hitung heula sip jadilah bikin kwitansinya nyusul nya dikirimkan lewat GMT. Nomor antrian 1 Asep Kicimpring. Nya kalinya. Nya kita abah teh. Lahir poe naon? Poe Minggu. Bagus. Sarua jeung kalahiran cing abah. Anjeun teh asalna usaha teh kana taninya. Kana tani. Anjeun teu cocok jang usaha kana tani. So dina etangan abah bieu anjeun cocokna jadi copet ataupun jadi begal. Paham? Paham. Lakonan ada ku anjeun selama sabulan mah jadi copet. Lamun sabulan jadi copet teu naik-naik kene kahirupan maneh maka jadi begal nya. Nah, tak ieu cai ku anjeun cana seblok-seblok sada beungeut mitoha nya. Lakonan ulah teu. Nah, jung. Nomor urut 2 Abdul Tengki. Tadi sok kebiasaan di abah lamun aya tamu arek meta sareat dikudukeun nuang ka tuangan ti abah sok tuang jang barkah jelas kucing abah eta
Lahir poe naon jang? Sabtu. Oh siap, bagus. Sarua jeung kelahiran doma tetangga abah. Anjeun teh bener yang KWW? Bener. Gampang jang. Gampang yang KWW. Syaratna ya 3. Kahiji kudu pede. Kadua kudu percaya diri. Jeung katilu kudu ngaca. Tah ayeuna ku anjeun canak ieu cai. Canak Kenapa, Pak? eta cai kayak ku anjeun bawa jam 1 peuting malam Salasa Kliwon. Aprak tah popoean tetangga. Teangan kutang nini kalungkeun da kumaneh kutang nini inu mah caina. Nya? Ya. Heeh, sok. Salin. Wijung. Bagus. Sukses, Bah. Amplop. Aya amplop mah, Bah, tenang. Ya, Bah. Aing hutang loba. Ieu sebab 10 juta. 10 juta jeung 5 juta, Bah. Aing nama berarti abah 10 juta, hanya 5 juta. Aduh, atuh Bang leuwihan saeutik mah, Bah. Yang sabaraha atuh? Ieu, Bah. Uing 7 juta. Abah 14 juta. Oke. Benar tuh? Bener lah. Uingnya kira-kira panduran sekolah baheula teh di Paun. Berarti 47 jutanya, Oh. abah 14 juta. Heeh. Iya. Nah, masa saeutik nih. Beres banget tenang. Pokoknya mah kemah dipromokeun deui lah. Dipromokeun deui dina Facebook. Sing ada obang kemah mau pasena. Loba tenang. Ngahargakeun atuh sakitu atuh kemah. Lah. Bisa diatur pokoknya mah. Oh, siap. Gitu Bang ya. Oh, siap.